Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bertemu lagi dengan Miss Hartini dalam pembelajaran Bahasa Sunda Dina Pangajaran 2, yaitu tentang dina tema peristiwa dina kehidupan atau peristiwa dalam kehidupan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita ucapkan Basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat memahami teks narasi tentang peristiwa dalam kehidupan seperti pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, dan berkesan. Yang kedua, dapat membuat ringkasan dari teks narasi tentang peristiwa kehidupan seperti pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, dan mengesankan. Baik, di sini Miss akan menceritakan cerita dengan judul Diudag Tsunami. Harita teh kira-kira tabuh 5 sore. Sakedeung deui ge waktuna ngandangkeun sapi. Tambah kesel, manehna ngabandungan pola ombak. Tinggal lulung di tengah kasisi. Tepi kasisi balik deui ka tengah. Kitu jeung kitu bae matak pikaresepeun. Ari ombak laut kidul apan sohor pisan geledegna teh. Kukituna waktu nempo aya ombak gede dianggapan teh kajadian biasa. Kakara waktu laut ngajangkungan lain bae ngarasa aneh. Tapi dibarung kusieun. Ari gek tekung silila ngadengi ayanu ngajorowo. Tsunami, tsunami, tsunami. Geus kitu mah rame ku anu ngajorowo jeung ting jararit. Ukur memetitan ombak geus nyeret ka sisi lembur. Nuturkeun batur manehna gancang lumpat ngajauhan basisir kungsri rek nyalametkeun heula sapi. Tapi nempo cai sakitu tarikna manehna milih buru-buru kabur. Kabeneran kira-kira setengah kilometer ti basisir aya pasir letiknya kadinya bareng jeung nu sejen. Undang nyalametkeun diri pugu bae capek namah. Urut lumpat ti paparetot diudag-udag ku cai. Barang nepi ka tempat nu luhur langsung mebetkeun awakna. Gubrak, tuluy ngalungsar bawaning capek, ambeknana ngahegap, awakna karasa leuleus, sukuna pargel jeung parerih, bari diuk ngararasakeun kacape jeung karuas, ret nempo kahandap, breg lemburna leungit kabawa cai, suhunan imah, bangke sasatoan, tatangkalan jeung mayit jelema ngarambang luhureun cai. Di antara suhunan imah sapi jeung keluarga manehna, indungna, bapana, katut adina kabeh jadi korban tsunami. Yang artinya dari cerita Diudag Tsunami yaitu Undang sedang mengembala sapi di pinggir pantai, pesisir pantai. Kemudian dia melihat gerak-gerik ombak yang begitu kesini semakin besar ombaknya, dan kemudian terjadilah tsunami. Lalu Undang itu berlari terbirit-birit mencari perlindungan atau mencari bukit. Jadi Undang menyelamatkan diri dari kampungnya yang terkena tsunami. Semua keluarganya, teman-temannya menjadi korban di tsunami tersebut. Selanjutnya yaitu mencari istilah geografi pada kalimat. Istilah geografi dalam bahasa Sunda nyaeta, coba perhatikan beberapa contohnya.
Pulau bahasa Indonesianya pulau. Supitan bahasa Indonesianya selat. Kebon bahasa Indonesianya kebun. Lembur bahasa Indonesianya kampung. Leuwih bahasa Indonesianya lubuk. Walungan bahasa Indonesianya sungai. Jungkrang bahasa Indonesianya jurang. Galengan bahasa Indonesianya pematang. Dan guha bahasa Indonesianya gua. Itu istilah geografi dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh, misalnya saja kita mencari istilah geografi di salah satu kalimat berikut. Nomor 1. Geus biasa undang mah ulina teu jauh ti laut. Dari kalimat tersebut, yang mana istilah geografinya? Istilah geografinya yaitu laut. Nah, kalimat kedua, contoh kedua yaitu waktu aya kejadian tsunami, undang keur aya di Pangangonan, teu jauh ti basisir. Jadi istilah geografinya yaitu Pangangonan. Selanjutnya yaitu menyusun paragraf. Lihatlah teks di bawah ini. Ngaranna undang Hairudin, umurna 11 tahun. Sakola kelas 5 SD. Ngan awakna rada leutik, pendek jeung begang. Manehna teh urang basisir kidul. Lembur nampe ka Samudra Indonesia. Geus biasa undang mah ulina teh teu jauh ti laut. Nah, bagian dari paragraf yang di atas kita uraikan kalimat-kalimatnya seperti ini. Yang pertama, ngaranna undang Hairudin. Yang kedua, umurnya 11 tahun. Yang ketiga, sakolana kelas 5 SD. Yang keempat, ngan awakna rada leutik, pendek jeung begang. Yang kelima, manehna teh urang basisir kidul. Yang keenam, lemburna nampe ka Samudra Indonesia. 7. Geus biasa undang mah ulina teh teu jauh ti laut. Jadi, setelah diuraikan dari paragraf di atas menjadi 7 kalimat yang kita uraikan. Selanjutnya yaitu melengkapi karangan. Di bawah ini ada karangan yang menceritakan bepergian ke Bekasi. Karangan tersebut belum lengkap karena masih ada bagian-bagian yang kosong. Nah, di sini tugas kalian harus melengkapi bagian-bagian yang kosong tersebut. Ceritanya di sini seperti nyaba ka Bekasi. Unggal presakola tuti sok nyaba kaninina di Bekasi. Inditna sok jeung biani. Titik-titik, nanti diisi ya titik-titiknya. Inditna henteu jeung biani wungkul. Kang Dani oge ngilu. Ari Kang Dani teh lanceuk tuti. Indit ti parung kuda teh sanggeus salat subuh. Ambeh isu keneh datang ka Bekasina. Titik-titik, nanti dilengkapi juga kalimatnya. Didinya datang ka Bekasina. Titik-titik, dilengkapi juga ya kalimatnya. Tidinya ngadaguan heugeus anu langsung ka Bekasi. Teu lila ngadaguan bus teh kira-kira 5 menitan. Nah, titik-titik diisi kembali ya. Rada laluasa dina bus teh. Sabab panumpangna henteu loba. Mimitina geus asup ka gerbang tol Jagorawi. Terus titik-titik rupa-rupa kendaraan di jalan tol Majuna Meni Tarari. Nah, di sini ada kalimat yang harus kalian cantumkan di titik-titik dina judul carita nyaba ka Bekasi. Kalimat yang harus kalian pilih. Yang pertama, basa prekamari oge tuti nyaba ka Bekasi. Kadua, ari biani teh adi bapana tuti. Yang ketiga, ngetem sakedeung tabuh 6:30 geus kaluar ti terminal. Keempat,
nyemprung teu eureun-eureun. 5. Ti parung kuda tumpak angkot anu ka terminal Bogor. Selanjutnya yaitu menyampaikan tanggapan terhadap suatu persoalan. Pada saat melakukan percakapan, kamu tentu sering memberikan tanggapan terhadap pembicaranya. Nah, di bawah ini beberapa contoh ketika memberikan tanggapan. Yang pertama, ayeuna mah lalu lintas di Depok teh sok macet bae. Komo mun isuk-isuk jeung pasosore. Dani mere tanggapan kanu eta pasoalan atau persoalan. Cek Dani, ayeuna mah lalu lintas di Depok teh sok macet bae. Komo mun isuk-isuk jeung pasosore. Ari sababna isuk-isuk waktuna jalma arindit ti imah jeung pasosore waktuna marulang deui ka imahna. Hari ini pembelajaran pengajaran 2 dina tema peristiwa dina kahirupan sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi